وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para tur pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus pisan ka Haji Nasir mee non mee lamun teu make em jadi naon meureun teh mee, apa tuh mee? Oh, dari Bima itu. Ya udah itulah kalau gitu. Kukula dibejakeun ge beusi aya nu teu nyahoeun jamaah. Pajar Nasir bae. Padahal tenar di planet Baduy mee. Mee nya. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Urang dina wengi ieu dikersakeun ku Gusti Allah kumpul di ihaplah kalayan nyaksian pertikahan. Jadi ieu nyaksian deui kuduna mah ulah nu ngarora bae. Nu kolot ge atuh ja aya keneh ieu jatah tah cara Haji Apeng gitu tah. Kadengena anak da unggal pengkolan resep gitu. Ieu mah Ki Nurjaya hiji keneh. Teu laku teh budak. Alhamdulillah urang geus ngupingkeun mauizah ti Kiai Haji Jaya Nur mik batur kula ieu waktu dicaringin. Jadi kula datang ka Caringin nya geus jadi kiai. Kula mah santri harita. Sok mangmasakeun nyana kula ge. Di pondok geus jadi kiai barang jadi datang ka imah gugur ka kiaianan. Haji gugur. Lamun urang nyaritakeun masalah nikah atuh geus nyaraho kabeh. Ganjaranna geus apa? Ieu mah deuk nyaritakeun dongeng nu sok kukula dicaritakeun teh. Abeh urang inget baheula teh aya hiji awewe geulis. Beak geus tah geulis. Lamun geus kos kitu ngobongna beak.
malaya di dukuh mah kula kawari ka dukuh di Garut 10 mobil bus dukuh teh ternyata leuweung geledegan aya hutan sancang eta teh eusina maung melulu asana di dukuh ieu ge moal pati beda maung melulu ka jeung ngan bentukna we kos kadari atuh adalah maung-maung kene eta awewe geulis tapi asal kawin bes salakina naon ke dikawinkeun deui sapeuting kaduana pae kawin deui jageulis ieu sapeuting kaduana modal jadi aduh kuat tak kawin jeung awewe eta dikamasankeun bareng geus kawin paeh akhirna dikamasankeun ka masyarakat dimiti ka tukang ojek sia daek kawin jeung nu geulis bari anak raja nu mana anu geulis anu lamun kawin paeh eta jadi isai sarua jeung aing kawin ka diga micin awak aing teh mah bong aing kajian geulis tukang ojek babeh teh daek sugan ku ari mah ka polisi ya. Polisi makan buka pistol kabeh ditawarkeun ka polisi imimiti polsek polres polda nyaraun kabeh eta anak raja teh geulis mah pohara ngan asal kawin paeh kabeh polisi ditawaran cek polisi mbuh aing mah kajeun teuing nu di imah jore ge maning nu di imah aman cekna daripada aing kawin jeung nu geulis sugih paeh teu hayang polisi embungeun kabeh TNI sarua embung kabeh ka bangsa pejabat embung kabeh ge teu daekeun geulis aya dinyana sugih aya dinyana tahta aya dinyana oh di istana atau cicing lagi tapi kabeh embungan sebab kacaritakeun asal kawin paeh kan nasib jore eta kosanna yang naon mah mawa geulis dan naon ulah deuk nanya maningan geulis aju kawin kanu jore atau maningan kasep urang teh tapi boga pamajikanna jore maningan urang jore pamajikan geulis mendingan ari sebae urang boga kasep tapi barang boga pamajikan jore aju urang jore tapi boga pamajikanna geulis mending mana siapa nih jorenya atau emang terlanjur jore meureun nah, tapi Allah Maha Adil. Lamun urang kasep biasana boga pamajikanana jore. Lamun urang jore biasana boga pamajikanana geulis. Urang pendek biasana pamajikanana jangkung. Urang jangkung boga pamajikanana pendek. Maha Adil Allah. Lamun nu pendek kawin jeung nu pendek anak korban. Aduh bakal jadi bola bisa. Taetalah keadilan Allah luar biasa. Nah ieu geus dikamasankeun ka mana bae awewe anak raja nu geulis arembungeun kabeh ge. Aya santri balik di pondok ngalamun. Aya nu nawaran, Mang. Kunaon?
Mamang daek bung kawin jeung anak raja nu mana ye anu gelis teh anu mun kawin paeh bete bener eta oke kula hitung lah santri mah biasa jagong hitung daek paeh embung salamet daek paeh embung salamet daek paeh daek lah paeh los lah daek aing mah nekat dah santri nekat daek guys bebeja ka babaturanana bahwa dekawin jeung anak raja nu geulis babaturanna ceuri kabeh berarti aing kapagi jeung sia paling ge saminggu deui beres sia kawin geus aing selesai bebeja ka indung bapana ceuri kabeh indung bapana ceng emang eueuh deui lain kitu ceng jabejana asal kawin paeh kieu mah kuari malah emak jeung abah ridho ke hitung-hitung nganterkeun kula ka kuburan bae aduh atuh sabodo sia geus nekat kitu mah geus mah lah pokona kitu bae akhirna tuh sakumaha nu dipasinikeun berangkat diiring ke istana kabeh careuri timimiti indungna bapana uakna mamangna tatangga kabeh nganterkeun nyana ka istana nu bahagia kabeh careuri sasalaman ge geus nangkep geus kieu geus kitu selamat tinggal cek nyana diri ke istana atau orang kampung ke istana oh kos kiai nu kamari ke istana teh teu parantes kadaleuna ieu kitu ngabesan ke istana sendal jepit sebelah lain orang kampung dukuh atuh ke istana oh kadanan ku make batik seragam jas henteu nini ge ilu bari kutang nagenges talina hiji hideung hiji beureum ieu bacakna lain dekanterkeun nikah aing mah dekanterkeun paeh kabeh sakampung milu kabeh babaturan lagi geus sekarang geus nekat aing mah kuari paeh ke paeh ji siapa kos perang bae langsung ditikahkeun beres ditikahkeun dalahar Bali geus indung bapana ge dulur-dulurna geus eueuh sama sakali anu cicing di istana geus kabeh nganggap paeh sapoe didenge-denge bae ku masyarakat jeung ku keluargana aya eueuh dongengna ieu paeh biasana zaman baheula mah asal nongkrong betah paeh ieu geus gadadengkeun tongtrong asal istana tong nah geus innalillahi berarti poe ka hiji tongtrong didengekeun eueuh poe kadua eueuh poe katilu ge eueuh keneh budak aman ieu teu paeh aman kaget kabeh ge kumaha indung bapana mah geus ngadenengkeun tongtrong bae tetep teh horenganan encan begitu maleman kaopat santri makan biasa ka mushola beres di mushola salat balik ka imah masyaallah pamajikanna nangis siap tempur geus teu make jeroan-jeroan sesengitan ti mimiti minyak duyung datang ke internet dipake kabeh
ya lagi barang asup ka kamar teh insyaallah baik walai jadi lain memikiran happy lain memikiran sesenangan dalam mikiran paeh moal aing paeh moal malam ieu cekeun aing asana aing isu kabejakeun cekeun cenah malah mikiran paeh moal aya panganten di mamana ge nu mikiran paeh moal aing moal nyana diuk di kamar ke keluar akhirnya diuk di luar kamar cek pemajikan ka SPT-nya na kos kuari bae cek panganten angel juga bukan Ki Nurjaya kebal panganten bos lain deh kiusi lama amat sih nah nyana kerki be panganten kan geus ka besis siap sare atuh SPT kayak kita kenaon kan wiridan santri kan beda nu diwirid poho sugan teh mah tasbih gitu paeh moal tidak salah wiridan biasa baca tasbih sholawat lain malah kadienakeun mah bareng geus liwat ieu teh nu kikieu ya sana paeh dikik-kik ya dah cek aing kawin ku kawinan tapi aing puyang cek bertahan ge aing can sare ieu sare meureun aing sarua bareng keur kitu-kitu jol teh ayam jelema jangkung gede make jas wah iya masalah ieu sia coba-coba kawin ka anak raja ieu teh nyaho sia aing raja jin anu aing resep ka anak raja ieu saha bae nu wani kawin ka anak raja ieu dicekek ku aing aing geus nanya ka sia-sia ngajedog di dieu naon henteu kula mah teu geus kawin sianya encan cenah santri sia bohong aja ih temen geus kawin ge di kamar kula mah di luar bener oge cak cenah eleh jin adena geus teu ka kamar cak cenah aman aing adena teu asup mun aing asup geus aing bae aduh aing adena di luar bener sia encan kawin ih atuh kula di luar pan ieu aman men alhamdulillah Masya Allah Aisyah henteu kawin majeng can kawin aman ngan sia ku aing deuk diajak jalan-jalan ih jalan ka mana ulah loba omong aing raja jin di dunia ieu ya urang lelempangan leuleuh alam dicekel bae teh huluna biasapun ka jas tinggal huluna benok sakumaha manuk peking raja jin langsung hibersa tuh deuleuh kota Jakarta tuh deuleuh istana tuh Jokowi tuh tuh polisi Tito oh tuh panglima tuh panglima siapa panglima Gatot Subroto lupa tuh yang kecil aja Nasir tuh ya udah lupa tuh terus ke laut ke gunung diajak jalan-jalan cek raja jin kagok cek cenah ieu urang naik ke luhur langit
ka luhur langit. Wah, cak santri bahaya ieu we. bahaya tuh ceknya. Waduh, begitu naik ka luhur langit aya nu keur wiridan di luhur langit maca babarengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Horeng malaikat keur wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Eta raja jin barang ngadenge suara la haula Teu berdayanya nah langsung kelepes. wah cek santri aing paeh ieu Ragak aing gajen kumaha ge. Bener teh kata guprak ka handap. Pingsan raja jin. santri mah tuh komo pingsan biasa Ragak. bangsa 5 menit 10 menit karak robah cage. Masya Allah, cak santri. Orang para insan ya, di dulu raja jin masih pingsan kene. Nah, senjata ya. Berarti patalukana lahaula ya. Ya, sia ku aing. Bener baik. Begitu eta raja jin hudang heut bentak neuleuan mana si santri yo, mana si santri. Langsung santri hudang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh pak wae raja. Nah, sia. Langsung jana lompat ke istana. Tok. Saya cak nu gelis, salaki gegeran ieu geura. Gerahan buka. Gegeran cak jana. Langsung dibuka truk, langsung ditangkep. Wah. Terjadilah malam pertama. Masya Allah. Encan hasil makosid. Saya hasil maksud raja jin datang. Oh, ternyata sia horengan geus kawin. Cekek sia ku aing. Eta keur tanggung ge hudang raja jin. Eta santri. Macakeun la haula wala bari nunjuk-nunjuk, leluhur nunjuk handap nunjuk. La haula wala quwata illa billah. Eta raja jin ngagolepak deui. Raja jin ngagolepak nyana naik deui. Reset. Kakarak deh naik deh raja jin hudang deui cenah. La haula wala quwata illa billah. Golepak deui nyana naik deui. Beres cek raja jin aing eleh cek. Geus atuh pabajikan aing jang sia. Teureun-eureun aing puyang deui cek. Gas. Kuserahkan istriku kepadamu wahai santri. Engkau mau kemana? Jangan ganggu aku lagi. Aku mau ke negeriku. Di mana negerimu? Negeriku adalah di hutan dukuh. Ya sudah salah. Langsung aman. Malam eta malam biasa tuh. Nanti ngaranna malaman pertama. Aman. Isok dia biasa mararandi. Santri atuh. Diarintip ku kabehan. Raja ge ternyata ngintip. Minantu ieu teu paeh cek cenah. Raja ge ngintip. Aman minantu aing nu ieu. Isuk-isuk nya ngarokok bae. Tuan Raja kadinya isi aslina apa bobokong. Aing mah beusi teu asli doang ya minantu cek cenah. Ternyata asli. Mana jeung bapakna datang ke istana maksudna ngalayat geus tiluna penca. Waalaikumsalam. Bapakna teh sasalamannya teh asli sia apa curik deh sia. Ulah gitu bah. Iya kula asli aing teu mungkin. Sebab kadenge tiba lagi kawin paeh kawin kaya sia ieu aman. Wow, kula mah boga antina. Kula boga antina. Bener sia. Kula pan mesantren.
Hehehe. Pokoknya aing ngaran-ngaran santri mah bah dikelek wiridan. Di bitis wiridan pinuh ya awak kula ku wiridan. Nu matak aman. Nu bener sia. Masyaallah. Ayeuna Tuan Raja dulur-dulur bapana mana nanggapnya anak sia bisa aman kieu. Ternyata orang pemajikan kula ieu geus dikawin ku Raja Jin. Resepeun jasa. Saha anu ngawin ka anak raja dipencet parae dicekek parae Aisyah teka cekek kula ge diajak ngalalakon ka langit ternyata malaikat keur maca la haula wala quwata illa billahil alil azim akhirna eta Raja Jin nu mawa kula teh leuleus ragak pinsa ku kula dipraktekkeun alhamdulillah setiap kukula dibacakan la haula wala quwata illa billahil azim jin tersebut leuleus teu berdaya jadi kula aman alhamdulillahirabbil alamin tah nu mantak urang kuari deuk leuweung geledegan macana eta bae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim nu reuneuh ulah sok make paniti sok badak ieu paniti segede kieu dek keluar ti imah bae di dieu sapu nyere di dieu sapu duk masyaallah pengki dibawa cak jurignya batur aing ya teh kudu geus bari mah bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim iyalah wiridan nu paling hebat Raja Jin ge eleh Raja Jin eleh urang deka balai desa kan jin melulu kan di desa bacakan la haula ku urang asep ya jin ya la haula wala quwata illa billah cak urang asep teh kudu dibacaan kos kitu aing mah geus luluh cakna teh urang deka kecamatan camat kan jin bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah dek ke polsek urang ke polsek campur jin jeung jurid mah bacakan orang la haula wala quwata illa billahil azim tentara jurig jadi kiai ge kos Nurjaya baca jurig sarua bae bacakeun la haula malah maka celinakeun la haula wala quwata illa billahil azim pan sia kaceli aing jurig sia aman bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim malah lamun diwiridna 1000 sapeting la haula wala quwata illa billah la haula wala wiridan waliyad la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata masyaallah ujianana mun 1000 7 peting berarti sabaraha 7000 mun aya lalaki hayang ka awe embung bacakeun la haula jadi pelet kan tiupkeun beres guys puyeng ujian lamun awena teu puyeng nyana nu puyeng ngan tetep ulah pati loba teuing lamun dek diwirid nu loba kudu boga guru khusus sanajan la haula wala quwata illa billahil alil azim hampang ringan tapi lamun dek diwirid kudu boga guru lamun teu boga guru cukup ba'da salat mun lobana 100 lamun teu lobana 7 paling tidak 3 coba kira-kira Ki Nurjaya milih nu mana ya milih nu 100 apa milih nu 3 potongan 3 lah kos kieu bagus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim awewe lamun teu nurut ka urang berarti ajurigan kan urang boga pamajikan marah bae kan lain nyana nu marah jurigna nu aya di jero hate aya jurigan cekal ku urang pundakna naon ka cicing sia dijampe ku aing boga kira-kira aing nangira-ngira ieu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim masih keneh bae la haula wala quwata illa billahil ciduhan
Puh. Cak jana geus. Loba teuing ciduh ieu bae. Cangir jana teh. Manjur lah ulah teh. Lain lalagaan manjur. Tempat-tempat sangar eta. Pamajikan marah eta. Lamun pamajikan geus dibacaan la haula wala quwata illa billahil azim sadar. Moal marah. Sebab nu marah lain dirina. Nafsu nu ditumpakan ku setan. Usir setan aku la haula wala quwata illa billahil azim. Seringan maca la haula wala quwata illa billahil azim. Lamun urang terus bemaca la haula mun boga guru tapi engke bisa dibukakeun hahalang-hahalang. Plek. Urang misalna ka kuburan. Haju kadeuleu bae tah. Ji pocong jata mah. Kunti anak kadeuleu pocong kadeuleu. Teu kudu wiridan la haula ge atuh kos kitu maju kadeuleu bae ieu. Di kuburan mah. Kan bentak ieu la haula teh bom. Ieu teh naon ngaranna hiji wirid palanti naklukkeun setan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngan lamun ku urang geus diwirid da urang ayeuna kaleuweung ka tempat sangar maca la haulana 20 hiji ulah napas. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Lamun kuat selamat, lamun teu kuat nyana nu hiji. Lah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah di papanjang ge urang ngeureuseup panganten asal geus ieu mah dicukupkeun sakieu padahal lamun nyaritakeun tentang fadilah papanganten bu gedenya saganjaranna sageus fadilah papanganten fadilah ngalih rezeki yane dagang usaha. Masya Allah ganjaranna gede jasa. Urang usaha lu atlet kesan ngadorong sepeda naik motor maksudna ngabelaan pamajikan jeung anak datang ka kesanan eta kesan nu nyeclek hiji bae ge bakal nyaksian di akhirat. Teridoeun kesang lamun salaki diasupkeun ka neraka lantaran nyana jadi saksi. Di akhirat engke loba salaki nu deuk dikanarakakeun dijagaan ku kesang. Cak kesang Gusti abdi teu ridho mun lalaki ieu dikanarakakeun. Naha cak malaikat lantaran kula saksina nyana ngadorong sapeda dagang dangdeur dagang sampe cau jeung sajabana datang ka lu atlet kesang kula saksina ngabelaan pamajikan jeung anak. Mantak lamun urang usaha bisa niatna atuh ganjar. Mun dicaritakeun soal fadilah papanganten lain panganten bae hartina urang kitu naon ngaranna bersenggama jeung pamajikan gede ganjan jima kitu keneh usahana salila imah tangga unik. Urang kadedeuh urang ka pamajikan dedeuheun ka urang saling menyayangi emang lain ganjaran beberean geus diatur ku Kangjeng Nabi diri urang heula ka pamajikan ka anak ka zawil kurba ka karakan saja mun dicaritakeun panjang insyaallah iraha deui waktu ieu mah sahiji bae tadi seringan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teu kudu dicaritakeun bilanganna sabaraha ieu mah aya aturan-aturanana ngan teu kudu ieu mah mantas salat ulah tinggal 7 kalimat la haula wala quwata illa billahil azim. Komo zaman ayeuna urang teh disebut aman teu pati aman disebut teu aman tapi karasana aman berarti disebut teh cekolot bah haneut kuku.
nah ieu sing hade geus urang mun tayang we ka Allah lobakeun maca sholawat, di samping maca sholawat maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, minimal 7 ba'da salat kadituna terserah. Ngan nu paling istimewa nama 3 waktu nu paling istimewa sarua jeung ayat kursi. Hiji pas terbit matahari jam genep baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 jeung ayat kursi sakali bae. Nomor kedua disebut pas manceran jam 12 baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 ayat kursina sabalik bae leuwihna terserah. Katilu terakhir jam genep maghrib baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 ayat kursina minimal hiji leuwihna terserah. Insyaallah urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di samping urang keluarga urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu. Di samping keluarga kerabat-kerabat sakampung urang kabelah ditunas sanagara. Mantap kurang doa mudah-mudahan negara urang diberi aman, negara urang diberi tentrem, urang nakabehan ngarasa aman, ngarasa tentrem. Allah Maha Kawasa nu boga niatan zalim jeung teu hade mudah-mudahan dibalikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khusus jang negara urang, khusus sapisan jang kedua mempelai mudah-mudahan Siti Madutul Adawiyah jeung Muhammad Husein diparanjangkeun umurna, dibere barokah imah tanggana, dibere keturunan anu soleh anu solihah, ulah kurang anakna ti 24. Ayo sia makanya nu bajasa nu ngaminanana asana terjadi oge ieu. Enggak ulah loba teuing 24 mah boasan doel bisa. Ya 12 lah. Cukup ya Pak Haji 12 ya. Ya masih kena seuring kereh wae ya. Sa diberena ku Allah nu penting saleh jeung salihah. Urang kabehan nu encan boga keturunan mudah-mudahan dibere, nu geus dibere mudah-mudahan saroleh, akhir hayat urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barakallahu lak wa barakallahu alaikum wa ja'ala bainakum bi khair. Allahumma alif bainakum ya Allah kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.